parah lah euy. Kebon teh. Tuh pabrik pagawean hese tuh pabrik teh. Ayo mendingan kebon. Namun kebon mah sampo aya ikan aya lumayan sekolah kan mah. Nah, anu aja ada duit lah. Berma di pabrik hese tuh digawe teh. Tahu lega. Sampo lumayan lah. Mulak sampo sugan jadi duit. Mulak sampo sugan jadi duit. Bingung oh. Duh, apa teh? Terma butut, butak kitek wae, aduh hayu. Kasih. Naon lah. Halus euy, cawut teh. Ara halus. Arek naon sih, aduh. Goblok teh si ade teh. Arek naon sih warna wae ah. Ayo. Cau aral euy. Anon. Mana tim? Di kebon. Kenaon kebon? Ke nih. Di kebon lah. Ada ante nonton. Ke nempel anu indah-indah. Ada tuh ulin. Oh, siap. Oke. Kemudian ya. Ayo gampang nih jauh ya. Ayo jauh-jauh. Tuh. Ayo. Duh. Dem. Oi, yuk. Goblok sama aing neangan tadi. Ya aing kemana lubang ya? Gitu. Ini udah deket. Itu tuh. Goblolan aing. Goblolan tak? Yuk. Iya. Oh, naon? Ya, aing nanya sih ngebawa naon di dia. Sampo. Cau. Macam-macam teh. Coba deh aing mah. Bagi aing kan saya ngebon anyar kok. Cau nangis kalau kieu segala baik. Ieu pasti anyar. Selila teh. Si lila goblok. Kenapa sih aku di kebon karena ngebon. Ada ya. Hasil korup lain. Goblok si aing teh. Kebon batur. Kebon aing teh. Oh, situ ngebonnya ngebon. Ya daripada aing teu gablek pagawean teh.
lieur. Masih lagi boroskeun mah aing boga ye banar. Masuk lah, aya tahu tuh. Ya, Bojohna. banar ulah gawean kieu aing. Usia tuh aing sama juga belum tunjukkeun ye borong tuh. Kayak bulu gua ka batur. Heeh. Sok. Telepon Rusia. Ada tadi mah cicing bae di telepon. Lah goblok di sini lah. Aing modal teh. Ngajeloga cicing. Teu kaut. Kuat aing. Lain modal maksud aing teh kieu dek. Ngari teh aing bahasa aing dia. Heeh. Naon? Kajoa ka bandar. Dijual ku aing ka batur. Maksudna lain kitu. Naon atuh? Ayeuna urang tawarkeun ke bandar. Apana? Ku teh mun dua ka batur kumaha jadi Sip. goblok. Tipu bandar gitu. Aing modal lah. Sok euy. Aing nomor bandarna sapananya? No. Assalamualaikum. Sareng bandar ya. Oh nya. Ieu bade ieu ngajual cau, jeung sampe. Pokona galalde, cauna oge galalde. Aya nu babaturan. Hanya gue tinggal ka dieu nya. Oke ku saya tunggu di dieu weh. Pokona di Sherlock. Oh siap. Yuk, Assalamualaikum. Sok timur nanti goblok. Wah, lah. Aneh teh, gogorowakan we. Aduh, ampun. Gedung, woi. Siapa dia? Rio sih aing ngari ke dia. Nges. Aing telepon mana? Terus Terus di Sherlock bandar maju ka dia. Oh. Yo aing ngomong siang modal geus nyecan tewok. Heuh. Can. Goblok banget bau bagong itu anjing ke siapa teh bener. Udah teh. Geus tinggal nungguan anu mah. Oh ya, halo Kang. Ya, ya. Ini tebih kayak gitu tuh. Aduh, ini mencoba jalan kos ieu jabatan nyarok teh. Ini akang sanes. Anu rancangan. Nya tuh ayo siap. Calap dia tawe. Duh, ini bukan balalaki ieu. Jalan teh tuh. Oh tuh aya gini jelema teh. Adanya Tunggu jalan kota rese di anjing deh. Balik mari buka. Kalau jalan para kok anjing karangit gila. Balik pisan mana jalan teh. Kang, Dia. tuh, oi jalan kota Frangkit. Loh, kok sakieu mah. Kamang. Ieu cauna. Iya. Nah, ieu kumaha ngajualna sistemna kumaha Kang? Yang enggak saya jual kabeh weh. Sirat kabeh. Heeh. Pokoknya sabaraha. Kan itu kan aya anu ikan buahan. Anu saya buahan. Ini jadi bingung ngitungna ya. Kumaha ya? Kieu we abdi mah ngitung tangkal we anu geus ayaan. Cuman ningali posisi cau loba panjang jeung gedena tapi teh saruan hargana. Geus tong loba ngomong panara teh bayar sawani sabaraha sakadiekeun duitna. Teu kudu panjang jeung ponok. 2 Wani sabaraha? 3 4 5 genep 7 tangkal kan ya. Oh, sabarahaeun wanina? 300 ya Ini sakadi bayar. Bandar teh duitna bubukeun sabaraha eta? Aing ngomong 300 wae duit ge eueuh. Saya we Sabaraha ieu? kayak di panjar eta mah. Geus, tunggu di dinya, urang balik ka kedeung. Siap. Duh, ayo tuh gitu jeung jualin deui rugi. Wah, anya euy.
asa ente sarua pang cauna aya nu leutik aya nu gede. Itu sale culak cileupeuh di kebun aing. Ci aneh makanan eueuh. Ah, wae sabarkeun ieu mah. Akan enggak? Ya, anu meuli cawi ngaborong aja satu kan ieu. Aing anu gablag kebon. Hah? Anu bener ah. Nya. Sok Sudah nu tadi da ieu geus dibeuli ku saya. yo anu tadi mah kabeh balad aing. Har gitu mah tuh. Nya saboda ah. Sarang duit aing teh. Dia Akhirnya wow beneran jeung si Akang tadi. Wow. Atau orang palusur ka imana kumaha tuh urang. Aduh, gak bawa orang sebaya. dengekeun. Aing oge teh hafal imah teh. Iya, aduh. Kayaknya kumaha tuh. Urang sebaya dia berkurang di ala cau teh teh ya. Bisa Kang ieu mah cau aing tong di ala. Omat sia lamun di ala ku aing gablogan sia. Eta kumaha tuh urusanna duit Saboda sia eta mah urusan sia aing mah arek balik ah. Gope. Geus kieu kumaha aduh. Jauh-jauh duit eueuh cau teu meunang deuh. Ampun Gusti usaha teh. Ampun.